ngahaturkeun prosesi mapag panganten dikawitan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Nana geus diciptakeun ke aranjeun pasangan hidup di antara aranjeun, rasa asih di antara aranjeun, sangkan aranjeun hidup aya dina katintriman. Sapun amit paralun ratusan kung pelias najang agung kamah agung yang mana kabalarea anu sabit epa Rahim ka umat ya Allah Rahman Rahim ka umat ya pun anak jakali Gusti aya pangaping pangja aring aya pangaping kurang apa ku sadayana kurang apa ku mamang ayeuna antos sakedapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hirup kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, paingane malan teu patis tarik lipstik di siroba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh didangdanan ti kamari di subuh kene. Tengah burinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Para saderek sadayana ka para pini sepuh anu aya di ieu lingkungan wewengkon Cidolog sanesna kade ieu mah jalanna jalan raya sanes jalan ton wewengkon Cidolog anu kesan kuring dihormat jalak atuh teu hilap salam abadi ka pemuda Pancasila anu parantos ngatur lalu lintas di ieu lokasi kapalurahna ka Pak RW sinareng Pak RT anu ngageugeuh ieu tempat hatur punten ulah parantos ngarepotkeun ti dinten kamari dugi ka ieu disuguhan rokok dud, kopi dud, sangu dud. Ngan alhamdulillah ari anu pahajat mah henteu jelema dud dareh deh wengi oge ka abdi parantos ngaharewos moal nyawer ku acis pada langsung di KRS-keun kana rekening atawa kana dana ngan aing lain tukang salot sia ulah deui nya gitu. Aya ai sok poho wa maujang hapunten wa teu kumawantun cing cumarios di dieu ari panganten pamegat teh nu mana nu ieu. Assalamualaikum Bapak. Oh ieu eta mah sami gantengna Bapak punten ngeuning teu maros wasta teh saha? Sopan sopan deh. Insyaallah Bapak mah sopan. Moal aya bahasa kasar ka abdi nya ahli sodaqoh di kopiah firma NU pasti mobil NU teh nurut udud. Bapak mah Nahdlatul Ulama nya kumargi kitu simkuring teh sanes bade naon Bapak kan teh bade ngadongakeun pun anak laki rabina atuh sing mulus rahayu berkah salamet deukeut rezeki jauh balahi. Ulah amin aminan bisi pajakeun kompanye. Kitu Pak sanes bade cilimit abdi teh ka di tengahna sugan aya abdi di Cidadap tebih-tebih ka dieu teh sanes kunaon abdi mah bakat kubutuh nanging ari teu aya mah wios bade ngalih we abdi mah ka dieu. Ujang kaset damang Alhamdulillah. Amang ge baheula keur ngora mah kieu kaset ayeuna mah dirarajet teh teu rupa teh karunya ke ka amang henteu sih kalangas jeung make sih deui tapi aya sakuan eta jas Sakumaha seueur ieu teh cuma isina teh aya. ulah sok ngalemahkeun diri kaset dinuakeun ujang sing jadi rumah tangga anu keluarga nu berehan anu welasan anu asihan beudeuhan sing beudeuh ka ua resam Ibu damang ieu Ibu sahawas teh Ibu Tuti Karlinawati. oh penyanyi dangdut Iis Karlina ieu anu baheula ku aing favorit teh ieu cicing pak lah timuruan gitu Ibu tabuh sabaraha angkat teh ditu 15 di mana Ibu teh Karawang Sukabumi. Karawang Sukabumi aya Karawang di Sukabumi Selabintana oh daerah Tiis oh ujang ari geus tara Tiis mah kedah enggal nikah kitu ngadarek dek Ibu bios tong kusiwa abdi mah bade ka ditu heula nya mangga Bu bade ka ditu heula kumaha Bu aya naon sok budal bedol kitu bios Bu bios bade ka ditu heula nya kumaha atuh Ibu teh aya naon atuh sok kitu pesakan euy baju tukang dekor mah kaluman aing teh euy da tadi teh aing teragam teh ditu teh ari pamajikan aing ka mana nya heuh kamu di mana barudak nempuan si amu di mana Prasmanan. eta kana barang dahar amu waya gawat hareup ka diamu kaluman ge dahareup ti iseun aing sebul ya Naon sia teh? gawat gerak ka dieu akaburu beurang Arek naon? bantuan aing gagawe setengah ayo we bayaran duit teh ka Bang Saniah sia mah ari gawe mung maya ka dieu
Atuh hayang dimusikan atuh. Tong sok ogo nu sekolot era Atuh dah hayang nu ngareuneuhan. ngareunahun. Oh. Heeh eta. Astagfirullahaladzim. Rawas aing asli ku musik eta. Di mana? Wah, siapa? Kadieu. Eta. Goyangkeun ini sakedeungnya. Asik. Ah. Aha. Jangan digoyang ya. Siap kunaon pan aing ieuan ka mana teh. Berat. Heuh awas atuh eta ngadieukeun aing. Panganten langsing ari ayeuna kunaon juga langsung. Apaan aing teh loba kanu hajat. Aing urang loba kanu hajat. Jadi sayang sare di duaan. Oke. Heeh. Sarua. Ari urang teh kawin teh sebenarnya. Lain Aisyah ya dilalahun ka aing goblok. Maknya eta ngajepat cek aing terokrak. Naon atuh? Nya aya awewe nu ngaganyelan ka aing. Naon? Eueuh. Heeh. Oh, bro teh ngajak pinah. Ieu teh naon ieu teh asa barorong. Mana? Itu tuh. Ih, teh nyaho. Apa ieu teh bumi padewan? Ieu teh Heeh. arek pemilihan. Lah, arek pemilihan mah heueuh. Heeh. Ngan manehna teh hajat. Heeh. Jeung torong gari hajat ngonang ka urang anu dihajatkeun teh ieu teh incuna nya. Heuh. Sugan sia mah atuh tatanya teh sing bener. Apaan RT aing teu panggil. Nu mana nya itu? Nanyakeun atuh, sangana ieu teh da jeung padewan mah aing teh geus teu asa. Awas atuh asia teh. Tong sing salabret kitu. Nu mana? Ieu teh nu mana? Teuing saru aing beureum kabeh. Heueuh nya teh aing ieu teh Panganten teh anu sapireung. anu ieu. Nu ieu bong nama. Heuh da aing geus kabeh euy. Heeh. Dibanding jeung sia mah Gusti, aku kata padangdanan meunang saha sia ngamake up eta. Ieu. Heeh. Teuing aing teh da tadi teh hancap plok we kitu aing. Wus dina abung koneng gede laja diasupkeun kanya. Nu mana Bapak Dewan teh nu mana? Hei, arek ka mana? Lain rasa. Sia masuk kadegotan eta. Iya sih kan apa dewan Makassar. Ieu oh. Geser itu mana tengah halaman. Ngeser atuh. Ngeser. Kali mana maka dia. Teh heula ti dia heula. Coba eta rek kumaha. Coba. Wah, sing sopan. Sing sopan. Bisi teh barang. Hampura ieu. Kan, kadunungan. Naon? Punten Bapak. Punten Bapak. Itu Nya, pakai bahasa Sunda anu alus deun hampura ieu. ieu teh Bapak Dewan. Sanes Asa sia mah. anu hajatna salah. Lain ieu. Oh, salah tempat sia mah. Oh, ada sok itu aing sok salah tempat ngalingur mancal tilu imah aing mah. Heueuh nya. Heeh, sosok taros atuh saha teh aya teh. Kembali atuh salah ge urang sasalaman. Urang Nya. nya Yang mayar emo. hei, lah sok beda-beda sia sing alus. Sintung Kare nyolok sia teh, da jeung nganaon dina hulu di. Naon atuh ieu teh Ari aing teh teh. juga munara masigit atuh. Acan sing alus sing alus. Sok ngadua Kudu aing teh. kumaha? Aing rek ngadua mana Siap. salaman sok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tah Bismillahirrahmanirrahim. tah 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 tah. Allahumma lakasum. Tah 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 tah. Naon. Tah tah. Terus we ngadoa mah. Aing jadi kaget poho doana. Allahumma lakasum tu wa bika amantu. Pindah heula ka dieu. Heula ieu mah seutik deui. Kalau sorry kayaknya kan bokelek. Kayak aing duit mah tong itu. Naon eta ah-ahan? Nyao, Dieu. teuing. Tah, Naon? sia mah. Oh, aya dedemit. Ka dieu. Kumaha? Tah, sia. Ah, di mana? Sia mah nu itu di gubuknya. Di mana? Ah, sok lupa. Ah, Atuh paingnya. Tah, Aing atrok-atrokan cenah malek saha eta? sia mah ceuk aing oge tong sok di gubuk nu itu mah nangekeun. Nu mana pan aing teh? Naon nu maksud itu teh naon? Meureun ragam nate. Tah, eta saha ngutruk atuh. Dasar laki-laki gitu. Ari sora aing teh asa wawuh. Saha tuh? Jual sot di itu. Naon? Ah, sia. Oke. Saha eta? Joget, ulah sok loba dedengean. Sok anu nyawer bomananya. Heueuh. Can. Asik. Ka dieu.
goyangan ayo. Asik. Motor kakeleng. Aduh. Asik. Bedio motor siapa Pahajan anu bagus. eta teh siapa make kacamata atau naha make kitu Poho atuh teh atuh udah kesel tak kaki gitu Tah, kunaon ari mana? apa cenah isuk-isuk aya naon sebut teh cenah geramah ieu Kayak ari mana ti mana jolna sada jol-jol. Tarojol ka dieu. aing teh teu ditu aya kokocoran aya curug Heeh, Mang. Dagang ka sae? Sok pagawean. Entar kana butuh di mana sah? Ari maneh di mana? Ari pan ku aing geus di imah cicing. kapan cenah Teu ngaji wae aing teh. bebeb cenah kemah kudu ulin dah matak icek aing oge tong sok digugubuk jelema ieu mah naon deui ka aing sia naon naon jeung si eta teh jeung si Aki teh naon deui aing sia sok dibere naon si Aki tulang aing mah patas Bingung aing bingung. aing mah saumur daging kadang-kadang kulit ari euceul mah kitu bahasan da abi mah iceu isuk-isuk tasok nyeri ki itu pan kadang-kadang nambah tulang Cicing cicing tong pasya ada kadang-kadang Cicing. anu yuk bereskeun di dieu bereskeun ari sia di mana ya kumaha gitu cicing hiji ngomong nah hiji cicing lah engke ulawak kamu ngomong cicing tong pasya jadi kieu ke heula tuh urang bere-bere waktu ulawak ka ngomongnya itu urang supaya beres urang cicing ulawak ka ngomong ke heula di mana mana yang minta jauh-jauh kuning ieu teh urang teh keur arang hibur incu urang nya kunaon jadi panasnya kieu nah tuh sabal mana maningah dan rasaan aing mah tadi cicingnya sia nu dieu mah kurang kumaha rasana teh malah sehatnya ulah dibawa ka urang bereskeun di mah ana masalah silaturahmi ayo ka aing nanya heula apa dewan ari sia teh bener Bener. penasaran dah naon bener jeung si kolot mewah ieu heueuh atuh dah aduh aing teh Aing bisa kumaha udah bisa bener bae kumaha terus kudu kumaha aing mah eleh kumane kabeh ya heueuh mani kena saimah ya terus apa ada mau silaturahmi ayo ke heula apal lima aing teh berbahaya di mana di mana atuh masih teh ha si Teti apal si Teti apal atuh tadi mah belahan si Teti mah aing mah belahan ceteti belahan si Teti hai heula ceteti belahan ceteti belahan kumaha sia teh loba budak Nges, silaturahmi ka ditu anu hiji ka mana ulah bebarengan sia ka itu aing mah geus salaman hei kemana ayo hiji si ngawaro oh sia arek kitu tadi ya Gusti maknya aing kudu sorangan sia mah da geus kolot ka itu aduh kecul aing da eleh atuh Kajik, apa ka ditu ieu kada aing di tengah aing geus ngejadong geuning sia kumaha assalamualaikum ibu assalamualaikum bapak hei damai damang bapak di mana aing heula atuh ngomong teh aing heula ngomongna ngelehan deui wae heueuh atuh hega-hega dinya hiji sok hiji neng nama aya anta beladinya euy heran geuning ayeuna mah hei aya anta beladinya bare mah duren teh heula lain neng ari mama Lain. sana sok ayeuna ngageregeul di dieu menang ngageregeulnya ai beladi tuh menang laleur aing mah geus repeh hiji ngomongna ibu damang alhamdulillah geuning lalesang urang dieu mah damang ibu Gusti aing moal daekeun ka sia mah sia boro aing mah lalesang ya ayeuna mah ini urang hiburan dari hate mau ngagoda aing mana po kabayang ka teh lain si ayeuna mah nah da sarua cicing siapa tuh kayeun mana aing mah bayaran hatur rumah si mama hei lamun geus dibayar arek deui hibur sia geus dibayar mah hibur geus ama cuna heuh hibur heula orang hiburan heula Dah. ari joget ibu siap lah
jangan can. Aduh, joget heula. Hadiah can. Dia aya nu lampu payah. Pan penting arek joget. Ayo na we. Ayo buru. Moal era meupeun we. Ayo atuh sekolah heula. Atur. Mau nyawer kita yakin. Sore teh wae atuh. Apa ya? Adio arek nyawer mah. Iya, Cen. Sawer heula. Ibu, nyawer mah. Aku naon? Belahan dia cenah yang diteang. Bapak, teh asup bapak banak ya teh.